Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nolong kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mantong makin yang juput segala rupa, siang intip segala rupa adalah lamun memang hayang jelas nyahok kanan laun anu keur diobrolkeun ku dewek aya nemongkeun diri sia datang ka dieu urang ngajagoan dewek anu maksa nita keluar sia adalah ayo nemongkeun diri sia siraing keluar. Saraswati ngaranjug kaget ngageter hatena sabab tetela kaayaan dirina kanyahoan geningan ku Mbah Camati Sakti. Saraswati jadi bimbang. Sedengkeun Mbah Camati Sakti kadenge harita nyarita deui. Lamun hayang cilaka gajang keluar nemongkeun diri mun pangajagoan dewek ngalakukeun tindakan sia ayo burukan keluar maneh awewe anu keur ngintip ayo. Beki nambahan kakagetna Saraswati sabab Mbah Camati Sakti bisa mastikeun anu keur ngintip teh awewe. Upama Saraswati ngejat ninggalkeun eta petempatan pikeun ukuran jago kolot seperti Mbah Camati Sakti tangtu be moal aya hartina sabab
tetep bakal bisa kasusul sakumaha cepetna gerakan Saraswati. Akhirna Saraswati jadi kahudang kawanina. Kangaranan geus jelas Mbah Camati Sakti teh jalma anu jahat rek binasa ka anak ejeng minantuna. Wajar lamun dirina ngayakeun balitungan. Saraswati sanajan ayeuna geus teu ngora deui, tapi kawani ejeng sumangetna masih keneh tacan pareum. Harita nembongkeun diri datang nyamperkeun ka lebah Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Corak jeleng. Saraswati ngajorelat luncat terus pancuh nangtung teu jauh di tempatna Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Aji Sutra puguh be kaget anu lain di kieuna sanggeusna sidik kajirim anu datang. Sabab tetela anu datang nembongkeun diri teh tayalian ti Saraswati geuningan pamajikan Sirawing indungna Jaka Sinangling. Aji Sutra ngareret ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna bari terus nyarita. Iya, Saraswati pamajikan Sirawing indungna si Jaka Sinangling teh Ki Guru. Di bejaan anu datang kadinya teh Saraswati indungna Jaka Sinangling. Mbah Camati Sakti malah bunga hatena. Jadi ieu pamajikan Sirawing ieu teh, indungna si Jaka Sinangling. Wah, gelis geuningan oi, gelis. Masih keneh cangkel sakieu mah. Batku kebeneran make pangih di dieu nya. Saraswati memang geus kagok asong ngabagikeun paneuteup ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra teu lila terus nyarita. Kuring Saraswati indungan Jaka Sinangling. Ayeuna bakal tumanya ngeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Di mana eta dua jalma dina waktu ayeuna? Aji Sutra, andika jalma anu teu boga kaera jeung ngrasa rumasa, datangan ukur merdaya. Tinakan andika bener-bener teu nyatria. Kurang ajar andika Aji Sutra. Mbah Camati Sakti si setan galunggung cengkat nangtung. Rutret kaluhur kahandap siga anu keur naksir tangtungan Saraswati. Nyerenge seuri teu lila terus nyarita. Walah nyaan pengker keneh ngesikeun we geuningan eta pangawakan teh Saraswati. Terus terang sanajan ayeuna kakara tepung dewek katarik ati ka pentang rasa. Aji Sutra memang geus henteu sieuneun ku Saraswati. Da puguh di dinya aya Mbah Camati Sakti anu ayeuna geus jadi guruna. Manehna kalakah nyerenge seuri ka Saraswati bari nyarita. Ngeunaan si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti sanajan bener bisa ngaloloskeun diri, tetep moal bisa salamet jeung bakal panggih deui Saraswati. Sabab duanana geus nyandangan tatu di jero alatan kabeunangan ku panarajang Mbah Camati Sakti je guru kuring. Mun seug ti beurang bakal katingali sorot panon Saraswati anu semuhurung lantaran ambek ka Aji Sutra. Jelema saperti andika memang wajib ditindak Aji Sutra. Kuring wajar lamun merenan jiwa jalma seperti andika sadele. Mbah Camati Sakti ningali Saraswati kalakah nyarita ka Aji Sutra. Gancang manehna ngomong deui. Weh, geulis Saraswati. Lain ngajakan ngobrol ka murid dewek. Iya yo, jeung Akang yo, jeung Akang. Si Kakang Camati Sakti. Anu geulis derek nanyakeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti nya. Ye, kakula nanyakeun ananya. Ayeuna kieu yo ceuk si Kakang mah. Keun lah Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti teh nya dibebaskeun ku si Kakang. Moal disusul sagala rupa aman sarta salamet dirina. Ngan si Kakang ayeuna menta ye, aya pamentanya. Aya tanyakan ti si Kakang. Saraswati
netep ka Mbah Camati Sakti telilat terus nyarita deui. Henteu kudu loba balik nyarita na Mbah Camati Sakti. Naon ayeuna maksud Andika anu sabenerna? Ulah ambek Saraswati. Ningali anu geulis ambek kasih kakang teh. Nah, bet asal jadi gemes yo. Kieu yo, ari kudu mah diomongkeun nya. Tanyakan teh enteng. Enteng na keranan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti moal diganggu nya. Ngandung hati bakal salamet dirina. Asal Saraswati naik dijadikeun pamajikan ku si kakang Camati. Kumaha lamun kitu geulis. Sikep jeung caritaan Mbah Camati Sakti jelas panghinaan pikeun Saraswati. Sanajan nafsu maminuhan dada, tapi Saraswati masih keneh make tinimbangan ngingetkeun Mbah Camati Sakti lain jalma anu biasa sarta bisa dianggap enteng ajen pangartina. Buktina Nyai Windu Aspari guruna Ayu Manganti nepikeun ka ajal binasa. Camati Sakti bisa jadi Andika jago kolot anu memang geus hebat ilmuna. Tapi ulah wakas sombong Andika. Sebab keur diri kuring leuwih hade ngajampana jadi bugang di pertempatan. Batan kudu narima panghinaan ti diri Andika deuleu. Nu mata ayeuna urang buktikeun kemampuan Andika sia. Jadi nangtang ijen jajaten ka si kakang ieu teh. Moal kuat geulis, moal kuatnya. Sanajan Saraswati pamajikan si Lawing boga ilmu anu geus masaginya. Kangalanan dipake ngalawanan si kakang moal aya nanaonan geulis, moal aya nanaonannya. Mending kene salah diri pasalah diri jeung si kakang Camati oge. Karnaon nake kudu capek-capek miceun tanaga. Mending kene urang ngabangpakeun tanaga jeung waktu urang. Nu penting jaka Sinangling jeung Ayu Manganti salamat. Urang duaan hirup tenang di pagunungan, di tempat si kakang Camati tumetepnya. Hawa tiris, cocok pisan keur anyar pangantenan. Ulah kemana karap nyarita teh Mbah Camati Sakti? Teu kudu loba catur tanpa bukur. Kuring datang nembongkeun diri, lain rek ngobrol. Tapi minta tanggung jawab Andika. Lantaran jaga Sinangling jeung Ayu Manganti jadi ketalang sara gara-gara Andika deuleu. Cek kakang oge henteu kudu jadi pamikiran jaga Sinangling jeung Ayu Manganti mah nya. Asal anu geulis satiap dipihukum dijadikeun pamajikan, mangka bisa dipastikan dua nana eta mah bakal salamat. Mana ke kudu diceteangan. Ayeuna keneh we nya urang balik ke tempat si kakang. Naik we nya, naiknya. Kumaha daek? Akhirna beak kasabaran Saraswati muncak amarahna. Sanajan bener Mbah Camati Sakti punjul ilmuna, tapi Saraswati teu bisa narima karena sikep jeung caritaan anu ngandung panghinaan. Andika memang kudu ditindak Camati Sakti. Jago kolot anu bener-bener linglung. Saraswati maju narajang langsung ngagunakeun jurus-jurus ampuh ilmu silat Mandehiang. Haji Sutra mundur ka tukang, kaget ngarasakeun angin semberan panarajang Saraswati anu ngandung hawa tiis. Saraswati memang geus ngarti lawan anu disinghareupan kawilang lawan anu berat. Nu matak geus henteu satengah-satengah deui dina ngalakukeun gerak panarajangna. Ilmu silat Mandehiang mangrupa ilmu silat andelanana. Tapi Mbah Camati Sakti bangun anu teu kaget ningali gerak panarajang Saraswati anu lain bae cepet tapi nebarkeun hawa tiis anu nembus kana kulit jeung daging anu jadi lawan. Mbah Camati Sakti henteu nyingkahan datangna panarajang lawan,
tapi dibendung ku leungeun kencak katuhuna daek teu daek kakuatan tanaga lapisan bantrok ngalewatan leungeun masing-masing. Jadi Saraswati mundur ka tukang sababaraha lengka. Gancang Saraswati mancukeun deui tangtunganana. Beki bukti ayeuna mah pikeun Saraswati kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu silat Mbah Camati Sakti memang leuwih punjul. Mbah Camati Sakti pancuh dina tangtunganana. Seuri ka Saraswati bari terus nyarita. Cek kakang oge nya kumaha geulis. Moal kuat moal mampu ngalawanan si kakang mah. Nu matak eueuh hatina nya ngahamur-hamur waktu jeung tanaga. Mending keneh urang mangpaatkeun waktu jeung tanaga teh keur sosonoan. Kumaha? Satuju? Satuju? Setan, ulah tak kabur Mbah Camati Sakti. Kuring cantang gale jajatan ku Andi Gasya. Kuring can rumasa ka titip pangarti deuleu. Nyari masih kene penasaran masuk we atuh maju deui ka ieu. Usi kakang moal burung di layanan karep jeung kahayang pamajikan. Ari salaki mah moal woleh nyumponan jeung ngahayukeun kana kahayang pamajikan. Setan objek. Saraswati memang geus neka. Dirina leuwih hade ngadu jiwa sanajan nepikeun ka ajal henteu panasaran ceuk pikirna. Jeung tibatan kudu narima panghinaan saperti kitu. Panarajang anu dilakukeun ku Saraswati tangtu be leuwih hebat batan tadi. Sabab Saraswati ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna jeung kamampuan ilmu silat mandeh hyang sapinuhna. Kituna teh lantaran geus kabuktian ajen tahapan pangarti Mbah Camati Sakti geus karasa waktu tadi bantrok kakuatan tanaga lapisan. Sapasang leungeun kejeng suku Saraswati harirup kabeh ngabagi panarajang kana anggota badan lawan bari nebarkeun hawa tiis anu beuki kuat. Tapi sigana bae ku Mbah Camati Sakti geus kaukur kamampuhan anu jadi lawan. Sabab harita lain bae bisa nyingkahan setiap panarajang Saraswati. Tapi waktu Mbah Camati Sakti si setan galunggung males panarajangna, kaayaan Saraswati anu jadi kateter kawalahan. Sanajan Saraswati uras tanaga jeung pangartina, tetep henteu mampu ngadeseh anu jadi lawan. Malah ayeuna dirina kawalahan kurang sekan panarajang lawan. Ayo lawan. Kejadian saterusna memang kanyataan anu teu dipiharep ku dirina tumiba hur karanapan ku Saraswati. Tata gerak Mbah Camati Sakti memang lebih cepat. Memeh Saraswati bisa ngimbangan kecepatan gerak lawan. Ramo-ramo leungeun Mbah Camati Sakti nembus kana urat-urat penting dina anggota badan Saraswati. Nu akhirna Saraswati ngarahuh jero hatena waktu badana henteu bisa digerakkeun ngajanteng nangtung teu beda ti patu. Saraswati geus teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon. Kamampuan Mbah Camati Sakti tangtu be teu bisa dilakukeun ku jago-jago biasa. Saraswati ngarti yen Mbah Camati Sakti mang, rupa jago kolot anu geus tepi kana tahapan puncak elmuna.
Mbah Camati Sakti ngajanteng nangtung di hareupeun Saraswati, bari terus nyarita ngumbar rasa kasukana. Saraswati. Kakang Camati lamun niat binasa gampang nalir ibarat ngabalikeun dampal leungeun. Tapi si Kakang teu boga niat binasa kanu geulis. Sabab Kakang Camati aya pikiran tada teuing suka jeung bagjana ieu hatenya. Upama dina sesa-sesa ieu umur bisa dikaulaan ku Saraswati. Sabab kakana ayeuna teu make jeung aya sil ka awewe. Mimiti panggih jeung sareng ieu kakana ayeuna. Saraswati neuteup ka Mbah Camati Sakti, sanajan teu bisa gerak tapi nyarita mah masih keneh bisa. Ngahaja harita Saraswati nyarita bari ngahina ka Mbah Camati Sakti, kalawan harapan Mbah Camati Sakti muncak amarahna anu saterusna ngabinasakeun Saraswati. Sabab mending keneh kitu pikeun Saraswati, jeung kudu engkena narima panghinaan ti Mbah Camati Sakti. Maneh memang tengeuteng Camati Sakti, beungeut goreng alhabatan monyet. Make boga kahayang anu lain-lain. Mun ayeuna di dieu aya monyet lalakina, kuring masih keneh ngahargaan monyet lalakina tibatan maneh deuleu. Beceung anjing budug oge ti jarian, masih keneh hargaan anjing budug di jarian tibatan maneh sia deuleu. Tapi Mbah Camati Sakti lain ambek. Kalakah ngekeh seuri bangun anu suka ngadenge caritaan ti Saraswati seperti kitu. Kangaranan awewe geus ngahina, ngagung hati-hatena geus sukaeun nya. Henteu kudu make jeung ngahina sagala rupa geulis. Suka mah suka we, daek mah daek we. Ulah ningali si Kakang geus kolotna geulisnya, malah lalaki na beuki kolot beuki hade. Aji Sutra katingali dina waktu harita datang nyampeurkeun kagigireun Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Teu lila terus nyarita. Ki Guru, lantaran urang ngaburu waktu sarta pancen ti setopeng mayit kudu buru dilaksanakeun. Jadi ku ayeuna kitu leuwih hade Saraswati beresan belah ayeuna mah ye. Ngarah urusan urang dina poe isukan tereh beres teu nambahan pasoalan. Kitu tah ceuk kuring mah Ki Guru. Mbah Camati Sakti mundelik ka Aji Sutra. Bisa katingali tina paroman beungeutna, manehna ambek ka Aji Sutra. Mondong ngomong ka mana karep sia Sutra. Ieu urusan dewek deuleu. Ulah coba-coba ngabacot lamun teu ditakut dewek sia, ha? Irain beungeut cicing. Saraswati urusan dewek deuleu. Jaka sinangling jeung kalumangan ti eta urusan dewek. Nu jelas si Saraswati bakal jadi pemajikan dewek sia deuleu karti. Tapi pan Saraswati teh pamajikanana si Rawing Ki Guru. Padahal Ki Guru bisa milih awewe anu sejen. Hayang menangkeun awewe nu leuwih gora jeung nu leuwih geulis mah kuring oge sanggup Ki Guru pangusahakeun. Ari dewek hayangna ka Saraswati? Hah? Ari Saraswati anu kudu jadi pemajikan dewek? Maneh rek naon, ha? Rek ngahalangan. Moal bisa deuleu. Ayeuna urang neangan tempat anu merenah oi, keun we nya. Dewek anu mawa Saraswati, ayo ini sia Sutra. Kapaksa Aji Sutra kudu nurut kana caritaan guruna. Sanajan dina hate mah henteu panuju, tapi rek bisa kumaha deui. Kangaranan Mbah Camati Sakti geus nangtukeun sikep anu saperti kitu. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Saraswati dipanggul ku Mbah Camati Sakti, terus init ninggalkeun eta patempatan. Aji Sutra nuturkeun tukangeunana. Saraswati ngarahuh jero hatena, bari sasambat ka si Rawing anu jadi salakina. Kang Rawing,
akhirnya aku abdi kudu nyandangan nasib anu seperti kieu kah? Tulungan abdi Kang Rawi. Abdi terido nepikeun ka dihina maka tulungan abdi Kang Rawi. Saraswati ngarepkeun datangna pitulung ti anu jadi salakina. Di tempat anu dianggap merenah pikeun leureuh sare, harita Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra aleureun. Saraswati didiukeun sinanyarande kana tatangkalan. Saterusna nyieun seunudurukan sarta sare giliran sakali sewang. Da puguh Saraswati mah geus moal bisa barontak naon-naon, geus meunang ngalumpuhkeun Mbah Camati Sakti. Waktu panon poe geus mimiti caang ti belah wetan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus beres marandi, duanana terus badami. Jaka Sinangling anu harita kadenge keur cumarita. Tepikeun ka ayeuna teteh lageningan ieu, Ayu. Mbah Camati Sakti taya datang nyusul nepikeun ka lebah dieu nya. Jadi ayeuna kumaha ieu? Tindakan urang, Ayu? Ari seneng abdi mah mending kene wangsul be ayeuna kelemur ka. Margi hawatos ku Ibu Saraswati. Nu tangtosna oge leungiteun. Margi urang pangnadugikeun ka dieu teh sasatna diperdaya ku Mbah Camati Sakti, henteu kantos masihan lewartos kan. Jaka Sinangling unggeuh satuju kana jalan pamikiran anu jadi pamajikanana. Nya kitu hade atuh. Mudah-mudahan be urang ulah nepikeun ka dipanggihkeun deui jeung Mbah Camati Sakti. Anu akhirna henteu tepung di tengah jalan jeung urang. Memang eta harapan abdi oge ka. Margi upami urang diparangkeun tepung mah jelas urang duaan tos moal aya kesempatan deui ka pikeun nyelametkeun diri. Nganu ngarti urang duaan jadi korban tindakan jalma anu ngarepkeun diri urang duaan binasa. Nya bener kitu Ayu. Tah, ayo atuh aya namanya urang ngeureuy. Geus kitu mah, duanana terus arinit ninggalkeun eta petempatan kalawan tujuan rek ngulang ka pilemuran. Tacan oge jauh ninggalkeun guha legok panamping. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti bet pasarandog jeung Mbah Camati Sakti bari manggul Saraswati sarta Aji Sutra anu lempang gigireun Mbah Camati Sakti. Kaget jeung ambek Ayu Manganti sarta Jaka Sinangling ningali Saraswati tanpa daya aya dina pangaruh Mbah Camati Sakti. Sedangkeun Aji Sutra ngalenggak seuri bari terus pangheulana manehna nyarita. Lumpat kabur kemana wae, maneh duaan bakal tetep panggih. Ieu Saraswati kapaksa dilumpuhkeun ieu ku guru kuring. Sedangkeun Nyai Windu Aspari guru Andika ieu Ayu Manganti geus eueuh di kieuna tinggal ngaran. Nu matak jeung tibatan neangan panyakit bari ngahambur-hambur waktu tanaga teu puguh leuwih hade andi kaduannya nyerahkeun diri lah ngalawan oge geus moal aya hartina. Ayu Manganti geus teu malire ka Aji Sutra, tapi nyarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti. Mbah Camati Sakti, Ibu Saraswati leuwih hade bebaskeun. Sabab bawa urusan naon-naon jeung diri Andika. Teu kudu mamawan jalma anu teu boga dosa. Bebaskeun indung kuring. Mbah Camati Sakti nyelang ngadiukeun heula Saraswati di handapeun tatangkalan. Awakna disaranekeun kana tatangkalan terus titah dijagaan ku Aji Sutra. Geus merenahkeun kitu terus ngalengkakeun sukuna ka hareupeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dewek geus boga injiran
Ilaing duaan bakal tetep panggih deui teulo euy. Sanajan lumbantang tuna oge, si lain bakal panggih deui, Sanajan si lain ceng pabebasan lompat ka tungtung mega moal burung ka susul si teulo, Saraswati moal bisa dibebaskeun sabab ku dewek bakal dijadikeun pamajikan. Dijadikeun batu hirup anu boga pancen kudu ngaulaan dewek di tempat panemukan dewek. Kumaha Karti? Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti puguh be jadi beuki nafsu. Akhirna dua nana jadi nekat, maranehna bakal ngadu jiwa. Leuwih hade ajal jiwa, henteu panasaran jeung tibatan kudu serah diri kitu bae. Jaka Sinangling nyarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti. Mun kitu kuring duaan, leuwih hade ngadu jiwa jeung Andika. Hirup ngan sakali, paengan sakali, kuring duaan, leuwih hade milih ajal. Ayu Manganti dina sikepna anu tandes, milu mairan caritaan. Mbah Camati Sakti, Andika memang jago kolot anu geus linglung segala rupana. Indung kuring boga salaki, kala karek dipaksa dibawa. Ingetkeun, bapak kuring si Rawing bakal balitungan jeung Andika. Awas si Rawingan aya nama Ayu Manganti, Mana si Rawing? Mana si Rawing, Pokona keur ilaing duaan aya nama geus moal aya di kasempetan pikeun nyalamatkeun diri si teulo. Sabab maneh duaan memang tetep kudu binasa sabab silah maneh duaan bakal dijadikeun hadiah mas kawin ku si topeng mayit kalalas anting si teulo. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus embung paloba-loba carita deui sigana teh sabab memang eueuh hartina. Dua nana pada sayaga diri pikeun maju bebarengan narajang kanu jadi lawan. Kalawan dina tekad ngadu jiwa sekalian. Ningali Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pada sayaga diri ngawangun pasangan. Mbah Camati Sakti seuri deui bari nyarita. Kokoh maneh terek ngalawan deui, Ade lamun masih keneh penasaran. Ngan ingatkeun ku lain duaan. We ieu mah geus moal aya di kasempetan sia. We ieu poe panungtungan ningali panon poe sia teulo. Dewek geus moal mere diampun ke si lain duaan sia. Ayu Manganti sorot panonna semuhurung terus nyarita deui. Henteu kudu loba carita Mbah Camati Sakti. Kuring leuwih hade ngadu jiwa nepikeun ka binasa. Yang tibatan teu bisa nulung anu jadi indung anu dikakaya ku Andika. Ya. Ayu Manganti anu leuwih teu heula maju narajang. Saterusna dituturkeun ku panarajangna Jaka Sinangling. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling sajeroning jeung maju narajang dua nanak sadar maranehna duaan memang lain tandingan Mbah Camati Sakti. Ngan pikeun dua nanak memang leuwih hade ngadu jiwa jeung tibatan teu mampu ngebela Saraswati anu kabaud kana eta pasoalan. Ayo lawan. Saraswati sanajan teu bisa daya da puguh dina pangaruh panglumpuhan tetep panon mah bisa ningali ngabandungan kajadian anu lumangsung dina waktu harita. Hatena pinuh ku rasa kaselempangan da puguh geus bisa kajudi. Anak jeung minantuna sanajan maju bebarengan tetep lain tandingan Mbah Camati Sakti. Tarung anu lumangsung jadi bahan perhatian Saraswati. Aji Sutra anu nangtung digireum Saraswati bari ngajagaan. Harita terus nyarita ka Saraswati. Anak jeung minantu memang hebat kawanina Saraswati. Ngan hanjaka dua anak kalah kumaha oge
kudu dijadikan hadiah mas kawin. Sirahna memang dipikahayang kularas anting pamajikan si Topeng Majid. Daek ke daek eta nasib memang kudu ditarimakeun. Saraswati nyobaan merek pandangan ke Aji Sutra anu geus boga perasaan anu sakitu kejemna kasasama. Aji Sutra anjan sebenarnya lain jalma jahat, tapi kunaon ayeuna menjadi kejem jeung telenges kieu. Sing inget kana dosa sarta balitungan anu bakal tumipa upama urang ngalakukeun tindakan kajahatan. Anjeun sakuduna sadar lain ngalakukeun kajahatan, malah kajahatan anu kudu diperangan. Mengpengcan kemalinaan, geura sadar Aji Sutra dina ieu kasalahan. Saraswati, ulah make jeung coba-coba bere nasehat sia. Kuring pangna jadi kieu lantaran gara-gara anak maneh nyatana si Jaka Sinangling anu geus garbut cintana ayu manganti, anu akhirna ayu manganti ninggalkeun deui kuring. Hancur, rajet ieu hate ieu. Hancurna ieu hate, rajetna ieu hate, bisa karasan teu kumaneh. Iwal ti aing geuleuh anu bisa ngarasakeunana. Nu matak sanajan nepikeun karup ku padung rap kurmah, kaurugan ku taneuh beureup, lebur papan kali tulis, aing moal make kudu poho ka anak anjeun jeung minantu anjeun, nyeri hate saumur-umur. Nu matak anak jeung minantu maneh kudu kojor. Saraswati geus teu bisa deui nyarita. Moal aya hartina merek nasehat jeung pandangan ka Aji Sutra anu budi jeung parasaanana geus kalimpudan ku nafsu setan. Nu aya ngan ukur amarah kacecep jeung kageuleuh ka ayu manganti jeung Jaka Sinangling. Sedangkan Jaka Sinangling jeung ayu manganti terus nguras tanaga jeung pangartina, tapi seperti halna waktu keur bantrok munggaran. Duana nangan ukur semet nafsu jeung kahayang. Taapan ajen pangartina memang aya di sahanapeun Mbah Camati Sakti. Ayu manganti anu harita leuwih ti heula katembus urat-urat penting dina anggota badana, ngajadikeun ayu manganti ngajenteng nangtung teu beda ti patung. Ayu manganti ukur bisa ngarahu jero hatena. Kacepetan gerak ramo-ramo leungeun Mbah Camati Sakti memang teu bisa kaimbangan ku dirina. Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Lampir pasir nolong kawin, kaya jangan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapang caang ngaberang. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat-Er, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Rasa hari wang tas
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.